ikhlas mah nu berat ge jadi hampang, ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang. Sing percaya lo ulah sok luh lah siga jalma teu iman. Manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae, najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda. Omat ulah gajongjonan harta lamun salah mawa jadi pang beberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa ditulur pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika pasti miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah, nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang, nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Kebagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja. Nah, kitu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae, tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja, kudu ngarasa bagja. Bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah, nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang, nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja. Pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral tapi diberi sehat belas-belas tahun tarasuh, diberi sangsara sakedeuk aral, diberi beunghar welas-welas tahun tarasuh. Ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Gendut
silih andelkeun ayo urang silih rojong rantang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahyangan bro di juru parahyangan bro di pantol ngalayah di tengah imah segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah ere kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salila hayang dibantuan naon jadina palang siang bener teh ngancik sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek mangsa jauh keneh kana peuting
padahal geus wayah asar najan surya tacan lingsih lamun pareng datang peting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang. Ulah Sunda burak-rakan entong Sunda lir surya kelingan kahade Sunda gering ngalang layung hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih pancu
penghuninya, baik yang campukna kesang tunggara ngaguar lalakon kieu ngahudang kapanasaran cinatna datang ngan dina lamunan ayaka tresna nembongan dina kalangka datangna dina lamunan nah dunya kudu misah raga harupan pinangih jeung kabagjaan patukur dina lamunan kahayang kiwari tinggal kahayang buktina tengah sorang tempatna dina kau nu herang ngagentlang bari ngalihkeun kanyaan nu cina dina hate tempatna dina kau nu herang abdi nyamuntang hirup ngan ukur kahayang hayang panggih jeung kabagjaan tuduhkeun jalan kahirupan
sifat Madinah